Mobil mana? Bincang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawlil karim. Wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pramuga di Desa Ciudiang. Alhamdulillah. Mobil mana? Bincang ya, Mas. Dia oleh lepas. Dia oleh lepas.
teteh. Ke bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dinajunkan dia dina acara dina keayaan sehat walafiat. Salawat mual salam Allah mugi ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin, ka para tabiatna. Mudah-mudahan urang sadayana teh rahmat sareng salamna terutama jaga dia mau kiamah. Penglaris wah. Karena mudah-mudahan di dahukna Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun kasabadana di akadan, mudah-mudahan ngajantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan dipikari dok Allah. Bapak kalih ibu anu rawuh di tempat rahim istilahnya ini. Padahal wargi urang anu bakal dijadikan permasalahan pertarosan dalam kubur teh di antara jasad. Lamun hiji jasad urang aya menangkan nyeri pada umumna khusus nama ayatina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kamera mama.
Ya kamera 1 2 3 lagi 1 2 3 ditampi Trasalim Cipika Cipiki Bismillahirrahmanirrahim. Jang Tony Sudrajat Bapak nikahkeun Jang Tony Sudrajat ke anak Bapak bungsu anu wasta ini Indriani kalayan nganggo mas kawin ku emas 20 gram ditampi seperangkat alat sholat dibayar kondak. Tadi mau abdi nikah kapuja teges Bapak anu wastana neng ini Indiani bin Bapak Jaja Sumara kalayan nganggo mas kawin ku emas 20 gram ditampi seperangkat alat sholat dibayar kontak. Doakan Magang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha ilai wa na'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha. Sabahu urang sadaya puja puji